Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga orang sami-sami panjatkeun puji sarang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu dimana dina kesempatan ieu sadayana atos dipasihan kesempatan kempel sareng dina kayaan sehat walafiat. Hadirin sadayana nu dipikeun hormat ku simkuring henteu karaos. Tos genep tahun geningan orang aya di dieu anu disebatkeun nuju menuntut ilmu. Ayeuna saharasna urang sadayana teh bakal kapisah ti sakola. Mugia naon anu diajarkeun ku bapa sareng ibu guru teh bisa dimanfaatkeun ku urang sadayana kanu hal positif sareng aya manfaatna. Mugia amal sareng ibadah ibu sareng bapak guru anu atos ikhlas ngajar urang sadayana sina pinter kenging wawalasan ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu hela ti abdi antos ngawakilan rencangan sadayana kirang lebihna nada diapunten ku sadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.